Upami sebuatuna disebut maut ngarana. Upami sebuatuna disebut maut ngarana. Disebut maut bisa diragakan arwah najan jalma gagal rongsan giginya mah kudu pasrah. Najan jalma gagal rongsan giginya mah kudu pasrah. Sabada arwah kahuat warganya cerita si mayit dimaran dia, terus dibungkus ku kafan geus beres disarolatan. Terus dibungkus ku kafan geus beres bawa kasaran ketong ku hirup ukur barengong. Dibawa kasaran ketong ku hirup ukur barengong. Sabab maut eta lawan kabeh jama bakal beres manyi